Sampurasun barudak, Welcome back di acara Rurang JR Talk Show. Tepang deui sareng abdi Mary Amelia, Abdi Silka. di dieu arurang ngulam anu cenah mah cogil abdi. Kudu lami-lami deui urang sauran Brian Mustafa jeung Iksan Chatboy. Mangga cali. Kata-katana heula keur poe ieu. Boleh. Urang Cina beuheung ngabelang. Cakep. Cogia panglucuna nya urang. Jadi kumaha ieu rasana diulum di dia? Bunga tuh. Iya, bunga tuh pasti. Marane diulung ku acara ieu pedah video nu viral eta. Penasaran teu? Hayu urang tonton videona. Cekidot. Sorry ya, aku mabuk. This is Cogil. Kumaha ieu nah bisa-bisana nepi nu ngalike-na tos nembus mang juta-juta. Ya tuh kan arurang mah keren abis. Yo ya bro. Boleh. Cik hayang nyaho, barangnya asli orang dia ya. Sebenarnya mah lain. Loh, terus di mana? Aku berkata disentuh dia. Nu bener marane teh asli ti orang mana? Ya orang masih orang dia tuh. Oh gitu. Iya. Terus marane kasohor pulau Bajalma di daerah Marane teh. Yoi dong bro. Yoi dong. Biasana mah ya budak CJR Fashion Week teh sok ditaros harga outfit marane. Cik hayang apal outfit marane di luhur tapi ka handap sabaraha. Mangga Iya, boleh. Ah, ya ini pertama kita topi teh 200.000. Terus iya itu 150.000. Sweater teh 350.000. Kaos teh 100.000. Entah sarang hoodie teh 150.000. Terus celana teh 300.000. Walah ya. Oh, iya kieu outfit of the day Brian Mustafa kali ini, Bos. Iya, brand aja ya, iya teh. 200.000. Lakers ya, Varsity di Amerika $2,000, Bos. Ieu rambut rencangan Abi, Fauzan. Dia nurama Abi, tapi mahal, Bos, 150.000, Bos. Kaos 50.000 aja, sedikit ini mah ya, segitu aja sisanya mah. Wis, arawis gini outfit nama. Ya. Ya tuh dah. Kumaha tuh? Sogil mah kudu gaya, Bos. Terus satu sakitu wae topik pembahasan poe ieu. Tepang deui di JR Talk Show.